Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajeng enjing siang sonten sareng wengi di mana wae ayeuna tepang di abdi Miftahul Rosyada atau biasa disebut Miftah bade maca beja pangayarna. Pemirsa, satos lutuhan absen wengi ayeuna bakal aya fenomena alam anu langka nyaeta gerhana bulan total. Anu unik nyaeta langit wengi bakal dihias ku bulan beureum getih. Gerhana bulan total bakal kajantenan deui dina tengah wengi Minggu dugi ka Senin subuh. Sakabe tahapan blood moon alias bulan beureum getih bisa disaksikan ku masyarakat Indonesia. Senajan kitu, anu cicing di sisi wetan Indonesia, Papua, moal bisa nitenan tungtung gerhana bulan sabab panon poe geus naek. Entengan di sabagian ageng wewengkon Indonesia, fenomena bulan darah tiasa ditingali di kalobaan Asia, ujung Afrika Kulon, Australia, sareng Eropa Wetan. Amerika kaler sareng kidul bakal nganjeng ke fenomena ieu kusabab bagian-bagian dunia ieu ngalaman siang. Video viral menunjukkan sejumlah mobil kasisi kusabab ban kempes di waktu anu sareng. Kejadian ini langsung di jalan tol Cipularang kilometer 111 sampai 112 arah Bandung. Dina cuplikan akun media sosial, katembong seorang supir mobil nyimpang dina tak-tak tol Cipularang lantaran kendaraanna kempes. Dilihat ti harita, sabaraha kendaraan sejen ti hareup nepi ka tukang oge katempo ngalaman nasib anu sarua. Sanaos viral sareng seueur kritik, dugi ka ayeuna Jasa Marga selaku pengelola tol Cipularang teu acan masihan tanggapan resmi ngeunaan kejadian ban kempes massal. Polisi nunjuk 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cipangka Putih berinisial MIP. Numutkeun keterangan polisi, motif pikeun pembunuhan ieu nyaeta mindahkeun rekening Dorman ka rekening anu nyepeng. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya netelakeun lien 15 tersangka kabagi kana 4 klaster anu masing-masing miboga tugas sorangan. Tina 15 tersangka aya anggota TNI anu kalibet dina penculikan jeung pembunuhan. Sejumlah wakil mahasiswa Indonesia nganjeng ka Keraton Presiden Jakarta. Marehanana hadir kalawan Presiden Prabowo Subianto. Saloba 37 mahasiswa ti segala rupa paguron luhur nganjeng ka Keraton Presiden Jakarta dina tabu 19 Baktos Indonesia Kulon. Aranjeunna hadir pikeun panonton kalawan Presiden Prabowo Subianto nepikeun keprihatinan marehanana ngeunaan kayaan kiwari. Di antarana antara sejen dina widang atikan, pagawean, oge partisipasi aktif mahasiswa dina ngawangun bangsa. Para mahasiswa mihareup aspirasina bisa diterima ku Presiden Prabowo Subianto. Warga Desa Maradung, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Wetan kaget ku papanggihna seorang lelaki anu leungeun jeung sukuna di talian sarta dibungkus ku terpal di sabudeureun sawah. Nalika kapanggih, korban lemah sareng ngeluarkeun getih. Korban mimiti kapanggih ku warga anu keur nyangan juku tina kaayaan rame. Nyaeta aya sabaraha tatu dina awak korban. Warga telah ngerapolkeun temuan ieu ka Mapolres Lapis sareng korban langsung diungsikeun ka puskesmas satempat. Tina hasil panalungtikan, awal polisi kapanggih korban berinisial HB, warga Batu Balang. HB disangka korban kekerasan, tuluy awakna anu teu mampu dibuang di lokasi eta. Ayeuna polisi masih ngalaksanakeun panalungtikan satuluyna pikeun nangtukeun motif kejadian ieu.